Oh, gitu nya hayam aing beak teh ku sia we di palingan koplok geuning wah gawe sia maling ayam. Naon dirasa bos, ka urang nyebutkeun maling hayam. Ya bos, urang mah teu maling, urang mah dititah ku si Hari eta. Wah, sia mah loba pisan ngales pugus sia mah arek maling hayam. Bener tak? Bener bos, asli bener Tah, maling. dengekeun sia maling. Sopanan pisan hayam batu rek dipapaling kehead teh. Ya hayam nu obos ieu. Hari, sama nu dirasa tuh. Aing ngobrol gitu, ya hayam nu si obos, lain hayam nu maneh ieu bos, urang diadu dombakeun bos. Teu bos orang ngan si anak muda yang ngajak orang. Lah, tah dengekeun. Si ieu mah ku sia diajak, aing mah teu nyaho naon, pokona mah sia ku aing didenda. Beuh kadikeun. Aing, ya, ngimpi naon sapeuting euy. Si Hari naon dirasa tuh, aduh, aing aya wae. Bos, didenda sabaraha tuh bos, bos, urang teu boga duit bos. Seberapa tuh bos tuh? Heula we. Heula tuh. Kamari teh urang teh hayam teh eueuh hiji, terus kamarina hiji. Terus page